Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring Didit Maulana, guru bahasa Sunda ti SMA Negeri Hiji Cimalaka. Dina ieu kasempetan simkuring bade ngajelaskeun ngeunaan materi narjamahkeun. Ieu materi narjamahkeun teh aya di kelas 10 semester hiji. Ieu materi narjamahkeun teh mangrupakeun kompetensi dasar 3.1 sareng 4.1. Lajeng aya perkara narjamahkeun, tarjamahan teh sok disebut oge alih basa, nyaeta mindahkeun teks dina basa sumber, basa asal, kana basa sejen atanapi basa anyar. Teras dina narjamahkeun teh aya padikana atanapi aturanna. Dina narjamahkeun teh sahenteuna kedah aya 3 kamampuh anu kedah dikawasa. Anu kahiji teh aya kamampu gramatikal, teras anu kaduana aya kamampu sosiolinguistik, teras anu katiluna aya kamampu semantik. Anu kahiji aya kamampu gramatikal. Kamampu gramatikal teh nyaeta mangrupakeun pangaweruh ngeunaan kekecapan, nyusun kalimah, nyusun alinea, sarta ngalarapkeun ejahan. Teras anu kaduana aya kamampu sosiolinguistik. Pami kamampu sosiolinguistik nyaeta mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masarakat pamakena. Upamana wae dina basa Sunda teh sok aya istilah kecapi. Nah, tapi di bahasa Inggris mah henteu aya istilah kecapi. Teras anu katiluna aya kamampu semantik. Pami kamampu semantik mah mangrupa kamampuh dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeunna. Contoh misalkan di dia aya kalimat dina bahasa Indonesia, matahari akan tenggelam. Tah ieu pami ditarjamahkeun kana tarjamahan anu leresna teh nyaeta panon poe rek surup. Lajeng aya hiji alat dina sateuacan kegiatan narjamahkeun anu penting pikeun ngalaksanakeun kegiatan narjamahkeun nyaeta kamus. Tah, dina kamus teh ieu kamus teh kabagi jadi 3 jenis, nyaeta nu kahiji aya kamus umum, teras nu kaduana aya kamus 2 basa atanapi kamus dui basa, tah teras anu katiluna aya kamus istilah. Anu kahiji aya kamus umum. Kamus umum teh mangrupakeun kamus anu tujuanna pikeun kaperluan umum lain salah sahiji bidang. Contona teh misalkan aya kamus basa Sunda R.A. Danadibrata tahun anu medal tahun 2006. Teras anu kadua aya kamus 2 basa atanapi kamus dui basa. Mangrupakeun kamus nu nyebutan sasaruaan kecap dina 2 basa anu beda. Tah ieu contona kamus basa Sunda, Sunda Indonesia atanapi Indonesia ka Sunda. Karangan Dian Hendrayana sareng Yus R. Ismail. Teras anu katiluna aya kamus istilah mangrupakeun kamus nu eusina ngamuat istilah-istilah khusus dina hiji bidang kailmuan. Contona misalkan aya kamus istilah sastra Sunda anu ditulis ku Iskandar Wasid medal tahun 1882. Sakitu heula kanggo dinten ayeuna atur nuhun kana perhatosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.